Jerohanin balata kitu da pagan teh gitu darapok aing. Nu gede nu leutik laloyorna teh. Ye. Nguneur atuh sate ditagi gero ku aing teh dari gerohan teu ngawaro geuningan. Nguneur naon teh mah? Lah aya roai teh pipir ting roai ting bencenot jeung kolot. Nu bahan roai aya dun sampeu takokakan we alah. Takokakna. Bosan nih ngalahan eta kokak. Bosen baca atuh nya geus jeung naon deui. Dak sateudaharan teh atuh da. Hejoan daang teh. Hayang lauk teh gablek mah urang mah hejoan aya. Lauk mah kudu dibeuli. Neng, nguneur cenah. Nguneur buru. Kembali gerohanan ku aing tanggung jawab, nyaho beres gerohanna. Senana mana deui? Tah loba cenah apa silang-silang ge. Aing ge geroh meureunna ngalancai. Di wadahna ieu. Heeh. Ecel nya. Lobaan roaina dinya tah leubeut. Eta pucuk sampeu. Es daang geuningan meuning hese. Enggak pucuk sampeu ning karosok kitu roai itu. Leubeut ka belah dituna alahan. Aing ge geroh. Neng. Malah kemang itu halus tuh. Halo pengantenan ya. Siang nguneur kitu tuh ngalah roai aing ngalah kemang. Setuju. Halus kemangna bareureum. Urang baheula nih sok resep pengantenan. Diheula. Dangdan heula siana. Aya atuh dak, geus seuneu ngagugurah. Heula atuh mah sabar. Heeh, waktu ngadaang apa lapar aing teh. Aing ge geroh geus beres ngalah cai. Nu nguneur mikan mantog-mantog. Gimana dipikir oge. Cicing. Gimana gelung ramai cenah. Geuli